Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapara pamilon sareng panjajan anu dipikeun hormat kusim kuring, kahajan Allah Subhanahu wa taala diparantos masihar kasehatan ka urang sadayana. Ku ayeuna nikmat kasehatan urang tiasa kapanglawu dina ieu acara. Salawat cenarang salam mugia tetep mapalancar ka urang kajungjunan urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sahilap ka para kulawargina ka para sahabatna mugia dugi ka urang sadaya salaku umatna amin. Amin. Pangkeun wastapun sapeanu pianti sim kuring kapancengan janten panggumbu catur. Tahilap ngahaturkeun nuhun ka para pamilon sareng panjajar anu kersa hadir dina ieu acara. Kepada setengah kolong kana waktu saya urang buka sesarengan ieu acara ku bacaan ku aosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saat acara semkuring bade nepangkeun ka para pangjajar anu bade ngadugikeun carko nu judulna bewara lain bewarakeun karya Tony Lesmana nyaeta Nurul Hamda. Anjeunna murid kelas 11 ti SMA 16 Garut. Saya urang menjepkeun carpon anu bade didugikeun ku Nurul Hamda. Subangga ka Nurul Hamda disanggahkeun. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngadegna simkuring di dieu simkuring bade ngadugikeun carita pondok anu judulna Bewara Lain Bewarakeun karya Tony Lesmana. Hiji waktu aya kisobat jebul jol jamodrot. Ari si lain nanaonan cenah lain caritakeun ngeunder kalah dijadikeun cerita. Poporongos bari ngasongkeun buku uing anu judulna Carita Lain Caritakeun. Reus neuleuna sumpah hayang ngagabruk ka eta anu keur molotot. Ukur dijawab ku imut. Naon deui jangar deuleu sirah dewek hayang leupas tina beuheung. Cik atuh sing bener ari kurang karang teh. Pokna deui bari tuluy nataan saban carita batur anu kumanehna dianggap bener jeung pinter. Uing imut deui, rek kumaha deui da jeung nyana kapan fungsi dipapaikeun menta panganter kanu kolot jeung kanu ngora. Angger we reus bari imut. Deung deuleuna neuleu nu molotot bari ngacungkeun buku. Reus naki sobat tangtuna maca jeung eta buku. Mana si lain cenah bari tuluy neneangan lawan. Reus naki sobat tangtuna maca jeung meuli eta buku. Mana sirah si lain cenah bari tuluy neneangan lawang rek asup kana sirah uing. Sigana manggih rengat atau tapak borok. Jol geblus we nepi ayeuna kisobat mangtung jeureun sirah teu bisaeun mulang. Uing mah imut we jeung imut. Sakitu bae anu carita anu kusim-kuring tiasa didugikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Nurul Hamda nu parantos kadugikeun. Nah jadi kesimpulan dina carpon eta nyaeta kisobat anu gara-gara aya saurang anu ngomong teh selepak tengah. Acara teh selesai tidugi di awal dugi ka akhir. Kituna hayu urang percaya puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku palampun catur punten deui sareng kalepatan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun guru Sunda nu kusimkuring kahormat, para pamilon sareng pangjajar nu kusimkuring kacinta. Sataacana sumangga urang sasarengan puji sareng syukur ka Gusti Nu Maha Agung anu atos paparing kasehatan sareng kasehatan sakapiatan ka arurang sadayana. Alhamdulillah ti jalanan nikmat ti mantena dina danget ayeuna urang tiasa kumpul sasarengan dinu raraga macakeun carita pondok. Shalawat sinareng salam urang sanggakeun ka junjunan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargana, para sahabatna sarta ka arurang salaku umatna. Amin. Supaya teu nyangkolong kana waktos sumangga urang kawitan wae ieu acara ku aosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung wae kanu acara macakeun carpon anu ditepikeun ku jenengan Sofia. Mangga wae ka jenengan Sofia waktos sinareng tempat dilajengkeun ka mantena.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang simpulin dia bade bacakan sinopsis calon duduna asita mukawano kasta. Neng di atas seorang awal bener lahir di keluarga te sanggup tiker detik maneh nages ngasaan parihna kahirupan saprak bapana maot neng jadi anak pangkolotna nu kudu tanggung jawab. Neng geus ngalakonan lobaha pikeun menangkan duit anu geus dibeunangkeun ku neng dipake jeung kabutuhan nu sajana. Indungna oge teu eleh ulet manehna naon bae dilakukeun demi Neng begatkeun pikeun diri ka Jakarta barengan dedeh. Dedeh nyaeta babaturan neng di Kerletik. Neng digawe di imah Bu Yoyo manehna jadi tukang beberes di imahna. Neng diperlakukeun ku Bu Yoyo saperti kabudakna sarangan. Kahirupan neng oge robah. Luhur bantuan ti modal Bu Yoyo buka catering, panganten, aya kata modisto. Duit anu dikirim ka kampung oge beuki loba jumlahna. Hiji poe neng papanggih jeung udayan modisten milik neng. Pamustunganana benang cinta pun terjalin di antara hubungan duaan eta. Kedap pulang di dinya mararehna kawin. Sanggeus kawin mararehna hidup bahagia. Analisis dina carpun eta nyaeta nu kahiji tema. Temana nyaeta perina si neng menangkeun kabagjaan. Nu kadua latar di Jakarta jeung desa. Amanat jadi jelema mah kudu diajar peuri sabab naon oge kudu peuri. Jadi kolot geus teu bisa ngahirupan urang kudu bisa ngaganti nu jadi kolot. Ku peurina urang sugan menangkeun kabagjaan. Alur maju sabab cerpon eta nyaritakeun secara maju nu mimitina nyaritakeun kahirupan neng nepi ka akhir neng nikah jeung hirup bagja. Tokoh jeung pawatekan. Neng bager jelemana tanggung jawab, ujang bager nyaahan. Adina bager sok ulet dedeh teu culas ka neng. Sudut pandang atau puserwangan nyata jelema katilu. Suasana sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kajenengan Sapia anu katos macakeun carita pondok. Dan kesimpulanna nyaeta aya hiji awewe anu hirupna susah. Tina kasusahan eta si awewe jadi senang. Sakitu bae anu tiasa kahatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.